Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Iya teh talina kemana beb? Sepatu teh? Teuing dalam mama rumah lagi. Tuh nyata poho teh gimana ngomong aku itu ah. Pak, hari bapak kemana? Duh ini kan nyampe ah. Udah luas leos wae lo ngomongin apa gawean nanti ya. Beb, hari bapak kemana? Teuing dapat. Kemarin kayak naon atuh ya nanyakan si bapak. Ah, ya perlu gue. Pasti rek minta duit deui nya. Lain, dari main. Terus rek perlu naon? Ada kamu mana nih? Ah, ayah perlu gue. Para balik dan ditanya ke kolot teh. Tuh bapak mana ya? Tas di mana, Bapak? Terus di warung, aya naon gitu. Ini si iya nanyakan bapak teh rek aya naon tuh. Aya naon yang bapak teh. Ya teh aya rek aya diobrolin Bapak. Oh, piobrolan naon? Ya teh rek minta izin ke Bapak. Izin naon ke bapak sok ngomong. Ya teh minta restu ke Bapak. Restu naon ari mana ini sok riweuh. Bentar itu emang mana rek kawin gitu. Lain iya, nu rek kawin mah. Nya terus saha tuh aya lain maneh mah. Si Mama rek minta kawin deui ya. Ulas mama ulas kawin deui. Ngomong naon aya maneh ya? Oh si iya mas bolon wae ngawangkeun teh. Kan dia yang boga Bapak dua atuh. Tuh iya budak kunaon sih? Oh, dasar koplak udah kayak ceplak nawe ngomong teh ah. Oh, dasar kotak.